illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Teu jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh data. Waalaikumsalam katuan sih aun maneh enak kulakan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimeunangkeun ngabukak san ngawiridna si pulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cak tuan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas je bejakeun aya tuh buat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek tuan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya kalasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuan Syekh ayeuna rek pamit abdi izi nah geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ila hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanana haju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendik nutup atuh nu geus karasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga da ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan nu salah-salah ulah sok dihadiahan geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunya ieu mah sadunya lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entah komo atuh wah urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya drajat tapi tetap di aku bae ya aku cek keneh pas dek ditulis ku malaikat ulah waka ketungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan oh salah ditungtung ya mencarang keneh kapal nyana jadi kenek bawa masyaallah loba cerita-cerita Tuan Syekh mah anu nenangkeun ka pikiran urang geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuan Syekh teh dipuat kurang kumaha hararebat dan nu sejen Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi Imam Abi Yazid Al-Bistami Imam Tijani kemudian Utsman eta ai thariqah makan sesuai jeung pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya tapi henteu cara Tuan Syekh maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah ai nu henteu wirid kadinya mah henteu tapi Tuan Syekh Abdul Qadir mukbabe sadunya muat kabeh kan asal geus sahabat bae Abu Bakar Umar Utsman Ali eta Tuan Syekh kabawa bae di mana bae eta mah masyaallah ku sebab naon eta
pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang datangan ku Tuhan Syekh hadiahan aing mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kulet teh baheula mah teh hasana sogol ngadeng aing mah Syekh ku aing tuh tapi ngirain sebeuh perasaan untuk cara kita coba hadiahan pribados ceble tau apa situ ayo gitu lah coba ke hadiahan aing ge cek orang bener tah ye nu geus ge lain deui asa ngeunaheun ngomong teh pas perasaan mun cara sayur teh uyahna asemna pas cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing geus kieu jigana aduh tah jelema ngawirida yang ketenangan ieu tenang kulantaran geus sababaraha taun ketenangan ni datang ka Tuhan Syekh kuatkeun ngaran kaula coba kuatkeun di silsilahna set masyaallah teu kebal langsung sebab hadirnya Allah sakit hadir orang mamaca gitu tah kutub robbani walan dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde tayang aing gayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub robbani tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya ayo terpercaya Pak Abdul Qadir wali ceknya sebab jana sok naik kuda aju kuda nopang bagusna wali macana ceknya tidak naik numpang bagusna terus karena naik kuda gitu kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh pan sogol atuh teu percaya naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda itu ditumpakan kitu cek Tuhan saya teh justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda kula lamun teu karunya ka kuda kula mau numpak kuda leumpang karunya sih tumpakan berateun nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat bah nyok kuda ngomong teu percaya mah hese teu percaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan nyababawaan nyatuan manyambi bisa teu berat mun hayang nyao ye dedekeun ku maneh dedekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kulak wari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak kita percaya masya Allah kakarak percaya ayo nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mungkin tuh atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsa nama aing waduh itu makan ku Tuhan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang di sarua coba cenah padahal kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok jaknya kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik atuh lah nyaho jaknya berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat
Eta tergantung ku dirina masing-masing. Urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit teh. Aya nu gede berat asal. Biasa tah mah. Tapi aya nu hampang, gede hampang. Beda. Sebab asal jeger berat biasanya. Lamun biasa bae teu pati jeger. Teu pati jeger hampang. Lamun komo biasa hampang mayit. Kos keur hirup da bae. Nah, hayangan kuda nu sejeng kekeh hayang ngomong ka Tuhan sekulah yang ditumpakan sakali becek yana teh tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kalinya nya da ge usad isad bae geus tumpak tancan cak kuda entos masyaallah teu karasa nempel-nempel acan atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lompat atuh nyanana embung milu atuh terus bae ka ditu kuda. Tuh nyanaan. Iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bustami kayak kitu sarua. Malah Imam Abu Yazid ba kan bari numpak himar ngan himar Abu Yazid Al-Bustami numpak himar babawaanna teh diteuneun di himar dipanggul. Panggul tadi nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaan atuh dikahimarkeun bae ya kan kok dipanggul sih hareran unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu. Satu ketika makan aya nu ngomong Tuhan atuh kunaon eta babawaan diteunden di pundak atuh di dinya bae si lega keneh besi berat teu hah besi berat teu himarna besi berat teu pan meureun diteunden di dieu ge berat bakur diteuneun di pundak atuh ngaberat mah akur bae jadi dijadinya keneh teu cek cenah besi berat teu diteuneun di dieu mah teu kaharti cenah tuh besi berat teu kumaha aya diteuneun di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akur berat mah henteu cek pan bisa henteu mun aya nyaho cek cenah kuari lamun diteuneun di dieu mah pan nempel tapi lamun diteuneun di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha teh lamun ieu babawaan diteuneun ditonggong himar karasa ku himar berateun tapi lamun diteuneun di pundak ulah atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal berateun panjeun tuan panjeun tuan ge meureunanan akur berateun henteu pan bisa henteu pan kumaha teu nempel ka himar teu kaharti manya teu nempel ya hayang dibuktikan kotek himar terus bae lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakiana jaheul tah watak ge kula mah lamun numpak naon babawaanna diteuneun di pundak di dieu sebab lawan kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian babalak ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tak beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel berateun karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal berateun henteu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain bae ka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mawa berkah
beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadangena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusaha berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah eta teu mah berkah di warung urut nyana meuli rokok beli lauk, beli naon candat can kataur datang ka ayeuna. Pan berat kata kos kitu. Masya Allah, urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere. Kan aya jelema nu hayang mere, aya nu kapaksa mere, aya nu embung mere. Aya dua hayang mere mah keur mah aya, aju janana hayang sugema perasaan aya. Aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran teh nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu juk teu hayang kajeun teu pangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa mau berkah nu karasa berkat ka bawah goyangna jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain siri-siri mereka nu geus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon angga Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabaraha murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka tu ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing mah sih aya cek wala sari ribet geus atuh kieu batu ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek geus atuh cekelan sorban peureum teu keubal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang ulah loba omong penting mah datang engke balik nanyaan mikiran balik balik dah kula dicekelan deui mah masing-masing balik nawa ada tapara jasa masyaallah karim teu meunang teh ilmu kitu digunakeun lamun encan darurat ilmu kawalian teu meunang digunakeun lamun encan darurat lamun memang capekna karak setengah capek mal bisa tapi lamun geus capekna bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun ka deuleu capekna karak boh jang diri boh jang batur